siap wahai kapirin khusus baheula kunaon atuh make henteu DP-DP ka Gusti Allah falaula tadarrau ai hala tadarrau kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah henteu DP-DP ka Gusti Allah atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah iljahum ba'suna ketika datang ka maranehanana siksa eta teh datang siksa tetep bae teu tawadu ka Gusti Allah pan goblok bin tolol sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng keneh pan tolol kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ka Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah endahan la walakin qasat qulubun endahan beuki parah eta kateuasan hate maneh teh palam talin lil iman henteu condong teu leuleus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun setan kuari menghiasi ka eta kafirin khususnya umat nu baheula oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin ya dihiasi ku setan maka nu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nya maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nya teh daek iman eta pan bangkawara bae sak bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceulik keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana teu satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan atau terus bae nya beuki kafir bae ieu ge keur secara ubat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae perorangan ge sarua bae ya berbaring di rumah sakit gas dinasehatan ku kolotna tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagas sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol tak kolot lain nurut pan ka kolot di hatena tolol goblok endahan jadi MZ di dieu teu goblok ban eta lain nurut tak ka kolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewa sup bae ka jero hatena hei kolot mah kolot bae eta mah keur nyap-nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ja kuari kerja obatan geus sosok ada ngomong kolot mah kos kitu bawel dacak setan atuh sia mah sia bae geus ulah kaeureun engke mah mabok deui bae tuh loba keneh duit babaturan sia nungguan ditu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah kos kitu tah hiasan setan nyana ngomong tak ka pamajikan abah ulah kena ka dieu gandeng nang satah pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura eta ngaranna bagus dah babaturan nusuk sarolat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit sah ngomong kos itu ngomongna segala ngasehatan segala naon santepkeun bae lah kolot-kolot udah modar diheula abah pugunya anu gering eta kan eta kosat kulubu teu satena tah jol we aya kiai kadinya datang sakampung ieu ngalungnyana ge tokoh aju dinasehatan nah Pak muriang bogoy sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sak jero hatena sia deui ngasehatan aing tolol nggak besuk bae cek dia teh teu kudu ngasehatan ge nyaho setan kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh ja kiai ge jelema keneh ulah sok didaenge omonganna atuh nyana mah nyana urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia setan anu
ngaramekeun dunia ji atuh tenang bae kamari ieu aya 3 keajaiban dunia nomor kahiji di Amerika di itu nomor kedua Borobudur nomor katilu di Australia kaopat teh sia cak setan teh sia teh termasuk keajaiban dunia mabokna kuat sia mah babaturan sia lamun sia keur mabok teh waduh mujina luar biasa sia mah marah telerna kuat biasa geus hebat cak setan teh geus dibaturan ku aing nya geus ulah kena ka dia habak tak kiai nu sok ngalayan sia teh gandeng sia kos kitu bebeja ke pemajikan kiai ulah kena ka dia Bangkalan wa zayyana lahum syaitan ketika urang teh bae judi begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit pansen motor mio mah batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng ge masalah geus atuh mah kan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor geus mobil panakeun apaan sapake tarohan habuk tarohan tuh kuari keur usim calon lurah pake tarohan ge teuing nya atuh eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy tuh cenah naon kos kieu jaharta sia lo make ene jual habek sawah pake tarohan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain jang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan kuari sia loba atuh geus hadu teruskeun cak setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara sia jawara kabeh bebeneran jawara iya hebat panjulukan eta geus jual itu sawah pake meuli mobil taruhan di habek heuh nya wa zayyana lahum syaitan eta kos kitu teh setan teh eta setan teh kos kitu jual pamajikan geus cerepeng-cerepeng lo ngomong aing mah ka Karawang jual taruhan deui eleh deui teh geus gagoler ku aya jual jualin sak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunanan moal bebeakeun loba omong teh geus sugih deui atuh sepira harta jaharta mah kekal tatalang draga cek kolot baheula ge atuh keur aya keur ujug tasauk teh budak loba omong teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh ke geus sugih deui urang sak setan teh gampang harta mah atuh pokona mah salira hirup bang kege dibere ieu hayu ku ari mah atuh mentaan bae heulangan aju judi deui jabatur ge baheula nu sarugi aju eleh judina aju pan mentaan jauh masalah atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh geus masalah geus urang-urang itu nyana-nyana geus kitu bae sih wasayyana lahumus syaitan nu zina kitu keneh zina sakali merenung aduh aing dosa gede cek setan teh kakarak sakali itu mah baheno lain deui rasana. Sama kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae. Jadi itu da deui. Dibere seuri panu bahenolna teh ngadak-ngadak. Ja setan paan. Bere senyum. Aduh ya. Diajak deui 2 kali rada merenung deui. Aduh aing 2 kali ieu. Tarak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel. Sia mah kakarak 2 kali geus merenung kos kitu FSMR sia jadi jelema teh. Tuh, dah tuh orang Lampung Putih semampai. Murah deh. Murah. Ya ojol jeung baso Malpinas coba ge kusia. Wa zayyana lahumus syaitan makan yamalu. Ya Allah, teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan. Kredit kakarak sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan kusia selama 3 tahun jauh masalah nucok kiai di haram-haram teh aja siapa masalah pan guna nangeunaheun jasa pakai ngaji pakai ka pasar geus kredit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya ngarenung oge nya bebeja kam siapa majikan nah mani ngeridit bega ieu mulus urang ngeridit ye pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah haram ja haram-haram ge urang mah lulus ja lulus eta atuh masalah ja tungtungna pake ngaji ka Cilongok keneh bae itu masalah ja tuh kiai urang mah urang atuh ya tuh sabodo kakak atuh pan nu ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngeridit teh jang urang atuh ke hiji ngeridit deui cak setan teh terus bae ngeridit sampai paeh
engke barengan di neraka jeung aing. Oh nya atuh aing geus teh mulus ya. Tuh setan wa zayyana lahumus syaiton. Nyaho manyaho kredit Arab tapi wa zayyana lahumus syaiton. Nyaho manyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren teu bagus tapi ngajukeun proposal bae wa zayyana lahumus syaiton. Endahan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge. Tuh majelis atuh letakan ku sia majelis. Nu ngajina eueuh majelis tinggal majelis ku sia hayu dicetan bae majelis. Gede jasa majelis teh 20 ka 20. Aya nu ngasina ngan 10. Ji teh otak pikir tah akibat make saluran dana ti pemerintah. Dana pemerintah mah cokot bae kajalankeun kagonggorongkeun ai endeuh mah ulah pake majelis. Masya Allah, kuari bagus jasa majelis nu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui di dinya. Boro nundutan kiih di dinya. Ayo coba kusia. Ya Allah, ya Rabbi tah. Pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam. Atuh emang meujeunna jadi peternakan ayam ge duitna ge peternakeun teh mah. Tah eta teu kapikir tah setan. Atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam cak. Nu ngaji onam nu penting mah bangunan. Geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadengena kiai hebat pu pesantrenna hebat majelisna hebat. Cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah. Pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton maka nu yaman. Ieu diterjemahkeun hiji-hiji mah jaheuh nya keur di dieu mah jaheuh nya ka imah atuh deui. Ngaji jadi gadenya deui heran aing. Keur carita wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun. Terus bae setan masyaallah. Ngilah ditegur ku Gusti Allah melalui siksa baik secara umum maupun secara perorangan endahan beuki bangkawarah bae. Walakin qasat qulubuhum endahan buah telas hatena bahkan terus mengikuti hiasan-hiasan bisikan-bisikan syaitan. Eta kakarak tadi make nahu dicampur ku maani lamun urang make usul fikih saeutik. Artina make usul fikih teh ieu teh aya hukum di dieu teh. Hukum teh ngaranna muqtadi. Muqtadi teh nunita. Geus di mana-mana aya muqtadi, eueuh mane wajib ngamalkeun muqtadi. Wajib teh ngamalkeun muqtadi urang mukallaf, kemudian sehat, jol waktu salat. Muqtadi ngaranna teh wajib ngalaksanakeun salat parentah muqtadi teh. Begitu dek salat jol baehed mane ngaranna kudimal mane idza tamal muqtadi wal mane kudimal mane ulah salat lantaran aya mane satungtung eueuh mane wajib bae ngalaksanakeun salat mun teu salat disiksa ku Gusti Allah. Urang diondang kitu hajatan tita hadir muqtade ngaranna satungtung urang teh imkan ka ditu sehat boga duit jeung lain sebagainya. Begitu datang ka waktuna poe Sabtu hajatan muqtade datang wajib urang datang ka ditu satungtung teu aya mane barang didenge-denge di dituna aya organ tunggal mane ngaranna izal tamal muqtade wal mane kudimal mane ulah ka ditu atuh ulah kieu sakalian lah bayar organ tunggal. Eta pan bloon takos kitu tah sakalian cenah aya orkes di Jakarta bejana mah aya ting-ting cenah disakaliankeun. Eta teh bahaya muqtade jeung mane muqtade terus bae teh ieu ge aya baksu ngaranna muqtade tanpa mane di mana aya muqtade berarti di dia teh wajib ngamalkeun tadarru lantaran eueuh mane asup takabab usul fikih ieu keur carita lamun di usul fikihan geus wajib DP ka Allah lantaran aya nu nitah DP-na nurut atuh ka Allah naon lantaran aya baksu siksa tah siksa teh sebagai muqtade ngajak kana nurut ka Gusti Allah iman atuh sia ka Gusti Allah ja eta teh siksa teh lain buatan manusia lain buatan makhluk eta teh pandagor ti Gusti Allah pah muqtadena aya kunaon teu iman tah eta
ketika aya panita kemudian teu dilaksanakeun nah siksa Allah bakal turun deui sing hade tah kos kitu urang dititah salat eueuh mane eueuh naon teu salat awas ya mun teu di dunia disiksa di akhirat disiksa ieu ge iman atuh sia lantaran geus ditegur ku Gusti Allah aya muktade teh tanpa aya mane kemudian terus bae manehanana ieu kafir ieu bangkawara awas mun teu di dunia disiksa di akhirat mah geus jelas Masya Allah ta'ala orang kos kitu tadina hukum-hukum teh ieu muktade ieu mane ketika aya muktade dideleh heula mane eueuh ieu mah atuh wajib ieu malul muktade geus wajib iman ka Gusti Allah wajib pasrahkeun ka Gusti Allah wajib DP ka Gusti Allah ketika orang ditegur jol aya gempa ulah bae sabasa kali ngomong ieu kejadian alam haram sia ngomong kejadian alam profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana tah nu maca rada panjang ge ieu loba pembahasan kejadian alam ani manyun itu menang tah aya mentara aya muktade wajib tadarru lalu urang ngodok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kedua teh jelema engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor nu nyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren talian kurate goblok sia sia teh ngundang-undang siksa deh di talian siapa aing goblok sia kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah cara Gusdur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya dek muktade nyana make ieu tah udah kejadian bukan kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik nyaritakeun kejadian alam eta make bau sungut tah makos kitu profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu kodok kurang tuh cekel guriwal bangkok encan dimantekan disimpulkan make mantek tadi ge geus ngan dikodiahkeun jadi engke ngaranna qaidah ngaranna tuh jadi ti mimitinahu dihijikeun jeung bilagah maneh dicokot make hukum ukul fikih timbullah muktade eueuh mane jadilah ke kesimpulan qaidah kuliah mantek ngaranna geus teu kudu ngomong-ngomong ya aing jago mantek praktekeun ku sia tampiling sia ku aing teu kudu ngomong-ngomong aing jago nahu bongkar ku sia masalahna kitu bae sih ulah sok hajung ngiklankeun sorangan aing hebat atuh buktikeun bae heulanan takos kitu tah ulah sok dipromosikeun ilmu mah hayu bae caritakeun bongkar ge kanyawan jaheuh hatakarak datang ka falaula irja'ahum ba'suna tadarru geus sajam leuwih encan datang ka anggeus ieu teh geus datang ka anggeus tadi pan 2 piring geus kekilitrikan deui geus lain geus leuang jam bae kiai kebal teuing kiai kebal tah kumaha aing bae sadaya jadang kalohor ge kayak cerita ieu nu mantak dibahas ka dieu ketika aya teguran ti Gusti Allah ulah didengikeun tah nu ngomong-ngomong kejadian alam jawablah make ayat ieu teh wajib tadarru teh hartina DP langsung ka Gusti Allah keun bae sebab saha atuh anu ngitung make teknis eta gempa saha anu ngitung angin saha anu ngitung paila hitung-hitungan anak berarti cak Allah mah aing atuh tadarus ya ka aing ulah make kejadian alam awas ya diturunkeun deui sia ku aing tah wajib geus ulah ngomong-ngomong kejadian alam makan urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta hampura kabehan dipimpin ku kiai supaya istighfar nasional, tobat nasional. Di mana? Di Senayan. Kiai nu mingpina Kiai Golkar dibayar ku presiden tambah siksa sia. Tambah siksa ka jeung kumaha ge. Tobat mah kudu ikhlas ulah main bayar-bayaran kos kitu. Ieu mah sagala rupa dibayar kiai teh masyaallah disoekeun sungguh teh sia ku aing.
ajar mainnya we atus dina ge masalah falaula yaja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum tapi tambah we teas hate wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya inget ka ucapan Tuhan Syekh Abdul Qadir atawa cek dina ihya akur ta bahasana ilmu mah kalmai al ilmu kalmai cai ilmu kos cai kumaha kos cai di mana-mana hujan disesep ku tatangkalan kumaha tadi sesepna terus tangkal buah nyesep tangkal jambu nyesep karena cai hujan teh tangkal bernuk nyesep tangkal nu aya buahan teh naon ngaranna kitu jeruk nyesep tangkal anu pait teh naon gara-garana tangkal nu pait paria tangkal nu pait nu mabok teh naon gara-garana nu mabok teh nu mabok anu sia teh nyaho teh nyesep kabeh tuh siga deui ilmu teh kos gitu guys kuari disesep hujan sekaligus ilmu teh bret murni hujan bagus hujan kuari disesep ku tatangkalan ketika disesep ku tatangkalan buahna buah darmayu jadi amis buahna buah harum manis jadi amis buahna pokok kiong leuwih amis disesep ke jeruk seungit disesep cai eta teh kitu ku kalapa jadi amis bagus kuari disesep ku paria disesep ku pari hujan mah eta keneh jadi pahit kuari disesep deui ku nu leuwih pahit antawali jadi leuwih pahit hujanna eta keneh hujanna eta keneh caina eta keneh kumaha nu nyesepna maksudna kumaha eta cak Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cak Imam Ghazali ketika ilmu turun tek disesep ku nu handap asor tambah asor tambah manis jelema teh tambah ilmu tambah indah tambah nikmat tambah ilmu ketika diterima ku jelema nu bangkawa takabur tambah takabur ieu urang ngadengekeun ngeunaheun sote lantaran urangna boga tawadu ngeunaheun coba didengekeun ku nu kiai nu ngalawan ka kula bae heulananan nu teu akur jeung kula nyana ngadengekeun mah ngadengekeun di kajawan sial tak kiai goblok tak kiai tolol padahal nyana ngadengekeun di mobil tanyawan ku aing ngadaikeun nyana di mobil ieu kuari di radio ieu. Tuh masalah sih, kege balik sorangan nyana. Beneran kudu lain lalagan ngadengekeun nyana di mobil, gergeteun ka aing nyana. Kiai eta kiai mung kadeulean beungeut. Ya tuh masalah. Gereget calo, deuh aya tuh di ditu tuh, di deukeut kali. Beneran aing lain lalagan. Ge, emang teu kadeulean ku aing. Cak cenah teh bohong, tambah takabur. Eta kakaraku kiai anu anti, anu ekstrim, anu pesimis. Eta teh ngadengekeun mah ngadengekeun ngan ngajebian. Urang nu ngadengekeun penuh dengan hati nurani. Tawadu, tambah ilmu, tambah nikmat. Tambah ngeunaheun pengalaman urang jeung wawasan urang. Dengekeun kudu takabur. Anu tadina ngalawan, anu anti, nyana geus ngajebian. Sia, ditelu siapa ieu? Cak nyana mun didengekeun kudu munafik bisa gadengen eta, geus leuwih kieu bae. Kiai nu tadi mah ngan pereup dong, munafik mah kampak. Kadengean ku kafir, urang nyaritakeun gitu. Ye, di bom atom bisa ku aing. Eta elmuna eta keneh kumaha nu nyerapna. Masyaallah eta Tuan Syekh Abdul Qadir penelitianna datang ka dinya. Ahli pikir Imam Ghazali penelitianna datang ka dinya. Satu hujan kumaha nu nyerapna, satu ilmu kumaha nu nyerapna. Elmuna eta keneh, hujanna eta keneh. Disesep kuno bubuahan amis tambah amis, disesep kuno kekembangan seungit tambah seungit, disesep kuno pahit tambah pahit, disesep kuno mabok tambah ngamabokkeun. Masyaallah kaharti jasa. Ialah seorang waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang waliullah Hujatul Islam Imam Ghazali nyaritakeun tentang ilmu persis kos hujan disesepna sakumata ditah ieu ge ilmu turun bahasa eta didengekeun ku urang menu tadarru tambah ngeunah tambah wawasan tambah unggut-unggutan datang ka nunduta didengekeun kudu itu bangkawarah tuh malah embung-embung teh hayang aing mah padahal banyak lagi osok ngadengekeun teh aya nu mawa rekamanana
embung ai datang maka dia teh ajang ngemusuhan tapi nyana butuh ka ilmuna paneta naon eta nu geus kitu tuh emang eueuh aya masalah sih kula masalah ieu keur carita doang emang kitu dicaritakeun teu dicaritakeun ge ieu mah kitu ieu mah keur nyurah pan abeh ka harti ieu mah keur nyurah tanpa aya intrik naon jeung unsurna nanti mah keur carita ayat ieu teh kos kitu tak ieu keur carita kadenge ieu mah kudu ekstrim tambah ekstrim kadenge kudu inkar tambah inkar kadenge nu belueun ka kula tambah belu tadi mah kakarak hiji belu dong kali mah belu anu resep tatanya resep tambah resep atuh kitu bae eta mah ieu mah lain omongan kula omongan Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun omongan Hujjatul Islam Imam